Biografi Baharudin Yusuf Habibie atau Dilani B.J. Habibie. Presiden katilu Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Kidul dina 25 Juni 1836. Anjeunna ngarupakeun putra kaopat ti 8 duduluran, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie sarta Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo. Habibie nikah jeung Hasri Ainun Habibie dina tanggal 12 Mei 1862 sareng ngagaduhan 2 orang putra nyaeta Ilham Akbar sarta Tareq Kemal. Sifat tegas dina prinsip tos ditembongkeun Habibie ti alit keneh. Habibie anu boga pikaresep naek kuda ieu kalengitan bapana nu pupus dina tanggal 3 September 1845 sabab kakeunaan panyawat serangan jantung. Dalilah sanggeus bapana pupus, Habibie pindah ka Bandung pikeun nuntut ilmu di Government Middle School. Di SMA, anjeunna mimitian prestasina, utamana dina pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie jadi sosok favorit di sakolana. Sanggeus tamat SMA di Bandung 1845, anjeunna asup Universitas Indonesia di Bandung atau ayeuna ITB. Anjeunna menang gelar diploma di Technische Hochschule Jerman tahun 1960. Anu saterusna menangkan gelar doktor di tempat anu sarua tahun 1865. Habibie nikah tahun 1862 sarta dikaruniaan 2 orang anak. Tahun 1867 anjeunna jadi profesor kehormatan atau guru besar di Institut Teknologi Bandung. Lenggah-lenggah Habibie loba dikaguman sareng kontroversi. Loba pamagum tapi teu eutik oge anu teu samedegan kalayanana. Habibie ngasa tahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah nepi ka ngahontal gelar doktor konstruksi pesawat di Jerman jeung meunang predikat summa cum laude. Saprak lulus Habibie tu digawe di industri pesawat terkemuka ka MBBG MBH Jerman. Sami minuhan panggoro Presiden Soeharto pikeun balik ka Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun ngajabat jadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT. Mimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis. Dipilih MPR jadi Wakil Presiden Republik Indonesia serta disumpah kuku-kuku Mahkamah Agung jadi Presiden Republik Indonesia ngagantikeun Soeharto. Soeharto mikeun jabatan presiden eta ka Habibie dumasar pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.